Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun dejara carios Jaka Sagara si anak laut. I dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabadaya anu setia manco kandongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir siterangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tomol sukrep-sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumateras nasi Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Ayeuna mah urang kocapkeun wae sabada tapa di leuweung Batu Gajah. Aki sariban teh neruskeun deui ngagembleng si Jaka Sagara. Arek digembleng di sisi basisir we cenah. Gancangna carita duana teh kiwari geus aya di sisi basisir. Si Jaka sila mani-manako iluheureun batu karang yang hareupan sagara anu kacilalagana, sagara anu tanpa tepi. Ayeuna mah gera dengekeun di antara gelegerna sora lambak. Dengekeun sora-sora sejin ulah make ceuri lahir tapi kudu make ceuli batin. Nah aku mah maksudna ki uing mah teu ngarti kapan kabeh oge ari ngadenge mah make ceuli ieu yeuh. Ceuli anu rebing. Cik si Jaka acan ngarti kapan geus ilahar ari ngadenge mah make ceuli anu eta cenah. Bari nuduhkeun kana ceulina. Hehehe. Sagala oge kapan papasangan. Aya ceuli lahir, aya ceuli batin. Ari ceuli batin mah henteu kawas ceuli anu eta. Anu rebing kahalang ku jarak. Kasilih ku rupa-rupa sora. Sedengkeun ceuli batin mah ayana dina jero hate, dina rasa. Nu bisa ngadenge sora anu leuwih leutik, leuwih lemes batan lemes, leuwih jauh teu kahalang ku jarak. Tah kitu Jaka. Lain ceuli nu ieu atuh nya ki. Lamun eta aya dina jero hate, dina jero rasa, kumaha makena jeung kumaha ngagunakeunna na uing mah bingung siringung ki. Ku cara nutup ceuli lahir ditutup lain dipendet ku leungeun atawa ku ramo, tapi ditutup ku meuseureuna rasa. Ke mun geus cembling bakal kadenge sora-sora sejin anu teu kanyahoan di mana sumberna ku panon lahir. Oh, jadi uing teh kudu musirkeun rasa. Ngaleungitkeun dedengean anu teu pararuguh, anu kadenge ku ceuli ieu. Tah geuning ngarti. Pek gera tutup. Eta dedengean teh saperti sora lambak anu sakitu tarikna. Sora angin anu sakitu ngaguruhna useurekeun hate jeung pikiran ulah hayang ngadenge eta sora. Nya, heug lah. Ku uing bakal dicobaan ki. Tembal si Jaka kitu teh bari meureumkeun panonna hate jeung pikiran teh museur ngaleungitkeun sora-sora anu kadenge harita. Sora lambak anu pating jelagur mimiti ngalaunan, sora angin anu ngaguruh teh jadi hawar-hawar. Ngan bae ngarada kadenge sora anu aneh. Sora anu pating cakakak jeung pating cikikik. Ngabarakatak pikasieun mata kukurayeun
Si Jaka teh mani kaget nah sora ti mana cenah. Ukur ngagerentes we sajroning hatena. Leungit anu saleserian ngeng kadenge sora anu cerik ngabangingik. Samalah diteruskeun ku sora anu ngacerit. Sora kolot jeung budak awewe jeung lalaki. Mata kaweur pating kalaromenta tulung. Tulungan. Tulungan kuring tulungan. Tulungan. Tulungan kuring. Aduh. Tulungan. Tulungan kuring. Tulungan. Tulungan kuring tulungan. Aduh. Alah. Ma, Bapak, tulungan. Tulungan uing. Tulungan. Aduh, nyeri. Tulungan emak Ujang. Gancang ya ka dieu. Ka dieu tulungan emak ieu mah teu kuat. Teu kuat gancang tulungan Ujang. Tulungan aki Jang. Tulungan. 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 Ya Allah. Allah. Si Jaka teh mehemehan ebat we eta sora teh beuki tari kesamala mah hatena teh beut ngalaket deui ujug-ujug aya rasa sedih. Pacampur aduk jeung rasa hayang nulungan. Sukmana jiga aya nu ngabedol hayang ngejat ninggalkeun warugana. Dina kaayaan kitu ngong kadenge sora Ki Sariban. Kahade Jaka ulah kabawa ku sakaba-kaba. Eta sora teh asalna ti alam marakayangan nu aya di tengah sagara. Arwah-arwah jiwa-jiwa nu marakayangan bakal mawa bakal nyeret di kelebuh ka alamna. Peuk dengekeun sora nu leuwih leutik, leuwih lemes batan lemes, anu leuwih jero. Sabada ngadenge sora Ki Sariban mah hate si Jaka teh rada teger pikiranna jadi jajem. Ceuli batina museur deui. Ngeng kadenge ayeuna mah aya sora anu mere pepeling. Jaka, tina nyorang kahirupan moal leupas tina salah jeung bener. Hade jeung goreng. Manusia anu ayem nyaeta anu geus teu mandang ka salah sahiji di antara dua, tapi anu geus bisa cicing dina rasa lir cai laut, nu narima ka sakabeh cai nu datangna ti walungan anu beda-beda. Eta mangrupa kecembaran. Mun manusia salawasna mandang kana salah, embung mandang kana bener, tinang tu hirupna bakal sasar. Pun kitu deui manusia mun salawasna mandang kana bener, tanpa mandang kana salah, tang tu eta oge bakal cilaka. Hirupna asa bener sorangan, bener aing salah batur. Hirup bakal kumalungkung asa aing pang benerna, asa aing uyah kidul. Sok padahal manusia mah tempat kaluluputan, tempat kalerpatan. Anu katempo hade jeung goreng teh gumantung cara mandang bae anu beda. Kadang cek aing hade cantang tu cek batur mah pun kitu deui sabalikna. Kadang-kadang nu dipandang goreng cek manusia teh kaya ning nasib anu kurang hade. Pun kitu dikayaan anu prihatin, gering, lara balangsak jeung sajabana dianggap eta teh goreng sok padahal kahadean di pangeran nu seja naikkeun derajat manusia lamun dihareupan ku kasabaran. Kadang-kadang nu dipandang hade contona we kasenangan, kabeungharan jagjag waring ka salawasna, eta sok dipandang hade sok padahal eta teh panyungkun ti pangeran lantaran geus katalanjuran lali kana purwada kesina. Manusia anu hade anu geus ridho nyaeta nu teu kapangaruhan ku ayana hade jeung goreng nu datangna kana diri, geus bisa ngaleupaskeun rasa miboga lantaran manusia mana atuh nu sia ulah aya nu di aku.
Ari jalana teh sing kudu apal kana Purwadaksi. Purwa nyaeta wiwitan, Daksi nyaeta wekasan. Sing kudu nyaho kana asal muasal, apal kana jati diri. Sing samanusa nu geus apal ka dirina, bakal nyaho ka Gustina anu maha agung kanyaho jeung karasa agungna. Manusia geus moal ngarasa gede hulu, ngarasa sagala bisa, moal arek ngarasa kawasa, adigung adiguna, tapi bakal salawasna tawadu, sadar eling jatining eling. Hirup katungkul kupati, paeh teu apal di mangsa, ukur ti heula jeung paneuri. Malkal maut teu oleh ngadodoho, ulah arek poho. Patimah tarapan jakaki, kukituna sing bener ti ayeuna, gerak panggih elmuna, naluntik ka jero diri, nalaktak sajeroning awak, jasmani ukur wadah. Jero wadah aya eusina, saha atuh eusina nu sajati teh. Nu deukeut teu radeuheusan, lain nu jauh, lain nu itu, lain nu ieu, tapi di dieu yeuh, di jero kolbu, dina galeuh galih manusia. Kade sing jadi manusia, ulah jadi jelma nu merejel sakama-kama nurutkeun hawa nafsuna. Jelma sing jadi ngajelma jadi manusia, manusia anu sajati mana nu geus dibrejelkeun dina beuteung emat teh anu ngarasa kawasa, nu ngarasa aya, kapana aya diayakeun, teu daya jeung teu upaya, anging ku kersana dat nu maha suci. Sing inget aya dat jeung irodat, aya kawasa jeung nu dikawasakeunana, sadar kana salaku manusia, salaku makhluk anu sadar kana diri, sadar ka pangeran. Kitu cek sora anu kadenge prigen ti mepelingan kasih jaka sagara. Di dieu kisariban oge hante ngabejakeun, nah saha cenah eta sora anu cacarita teh, lantaran cenah kudu sing nyaho ku sorangan. Cuma di bejaan mah bisi ukur beja kaituna teh bakal beje. Ngan bae ceuk kisariban teh anu rame teh lain di luareun diri wae, tapi dina jero hate ge sok rame. Sing hade cenah kudu bisa ngadengekeun nah mana cenah sora anu sajati teh nu disebut jati suara. Eta cenah nu bakal ngabejaan, eta cenah nu bisa diajak ngobrol, nyaritakeun rusia diri. Bisa disebut sora anu kaluar ti guru anu sajatina diri. Saha eta guru sajati teh? Ceuk kisariban mah engke oge cenah kudu apal ku sorangan, ngan kudu make jalan-jalan anu parantos diajarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarila latihan di sisi basisir teh jadi dasar keyakinan jang si jaka sagara mah modal awal lantaran Cikisariban teh cuma cenah diajar kagagahan kasaktian ilmu kasantikaan jeung rupa-rupa ilmu anu sejena. Lamun henteu didasaran ku ketauhidan mah inggis jadi sasar, jadi mengpar tina aturan anu saestuna, bisi jadi kaplah malahan kaituna teh bisa jadi mamahala. Mitra kaum dangu si jaka poe isukan geus mimiti digemleng deui di sisi basisir. Ayeuna mah dititah ngeueum we, awakna teh cenah kudu kakeueum ku cai sagara. Bari jeung kudu tahan ka teumragan ku lambak anu pating surwuk pating jalagur. Ayeuna mah sok
Gerak eta awak teh samet beteng. Engke lamun aya lambak anu nyuruwuk datang kana awak maneh kudu ditahan. Nah naon maksudna uing dititah ngeum? Kapan tiris atuh Ki? Bari jeung awak kudu kuat ditemragan ku lambak sagala rupa. Hehehe, maneh teh ku akirek dilatih ngara awak maneh teh boga daya tahan anu kuat. Jika batu karang anu tagen najan ditemragan ku cai lambak. Oh, kitu horeng teh maksudna teh. Nya heuglah. Uing ayeuna rek nyengeueum keun bae. Sina ditemragan ku cai lambak. Uing mah moal sieuneun Ki. Si Caka kiwari mah awakna teh geus kakeum ku cai laut bari ditemragan ku cai lambak anu sakitu nggut pating jalagur. Pating suruwuk nemragan. Si Jaka musirkeun kakuatan anu ulah nepikeun ka awakna teh ngacengkang sok komo kasere dikabawa ku cai lambak. Cai sagara teh kiwari mah tenang cai lambak lo ngaleos duka ting ka mana. Ngan bae aya nu matak aneh. Basa cai geus kinakayaan tenang henteu motah. Bet pating soloyong loba lauk anu nyalampeurkeun. Ugoe atuh si Jaka teh mani kaget. Nah cenah bat ngaradak aya lauk nyalampeurkeun sagarupa. Alah, loba lauk. Rek naraon sia nyalampeurkeun ka uing? Mun tong ngaganggu deuleu. Uing teh keur latihan euy. Nah ari sia. Emangna aing teh eupan deuleu di deketan ku sia? Tuh kaitu anggur mah deketan para pamayang deuleu karunya euy. Bisi teu bebeunangan ngalaut teh. Sok kaitu sok. Diomongan kitu ku si Jaka teh eta lauk teh kawas anu ngareuti. Pating soloyong dieu we ngajauhan ninggalkeun si Jaka anu keur anteungem. Caturikeun para pamayang anu peuting eta teh keur ngalaut we kabehana oge mani kaget lantaran loba lauk leutik, lauk gede jeung rupa-rupa lauk anu sakitu lobana. Ngadadak lindeuk ngadeuketan we kana parahuna. Alah. Itu tinggal Mang. Lauk nyalampeurkeun Mang. Aneh bin ajaib. Nah ieu teh, aya naon ieu teh? Lauk kuat nyalampeurkeun kieu yeuh. Alah, nya Jang. Anehnya. Lauk nyalampeurkeun kieu. Emang maras inget kana kejadian sawatara waktu ka tukang. Basa init ngalaut di baturan ku si Jaka sagara. Kapan kieu? Lauk teh ngaradak nyalampeurkeun nalineuk. Alah, nah naon atunya? Sababna yo, ayeuna lauk teh njalampeurkeun ka urang. Kateuing ayeuna mah teh kaharti. Lantaran kapan di dieu teh eueuh si Jaka sagara. Geus lah tong dipikiran. Urang alaan we mangpang nyalampeurkeun. Meureun karunyaeun ka urang. Kita tadi acan bebeunangan euy. Alahnya Mang, urang teh wakan babari ka iski mah yo. Alah, bakal mucekil penting ayeuna mah yo. Atuh lauk teh dialaan we ku Mang Udung jeung si John anu sarua kagetna tapi bunga lantaran peuting eta teh bakal bebeunangan anu sakitu lobana. Anu ngalalauk teh lain si John jeung Mang Udung wungkul, tapi para pamayang anu sejena oge sarua ngaranapan kajadian aneh. Lauk teh nyalampeurkeun ngadeuketan. Teu saeutik anu boga anggapan lamun lauk nyalampeurkeun teh cenah teu leupas tina pagaweanana anu enggeus ngajalankeun sebalaut. Meureunna eta sebalaut teh ditarima we cenah ku panganu ngawasa di sagara. Aya oge anu ukur ngucapkeun syukur we ka kersa nu makawasa lantaran sadaya oge cenah kumaha kersana. Meureunan keur dipareng we dikeresakeun peuting eta mah kudu bebeunangan anu loba. Lauk teh ngadadak nyalampeurkeun. Aya oge anu boga anggapan lamun sagala kejadian teh cenah cukang lantaran bisa jadi lantaran si Jaka sagara. Eta kejadian teh aya hubungan jeung si Jaka sagara. Lantaran cenah tadi katampo memeh indit ngalaut teh si Jaka teh keur ngeueum we cenah di sisi basisir. Mitra kaum dangu. Basa eta para pamayang marurang ti laut. Ngadon caricing we di warung anu teu jauh di sisi basisir. Aya nu keur diobrolkeun teh ngeunaan kajadian dari beuting.
Kok kadangnya salah seorang di antara nanti muka caritaan. Aneh kuring masa umur-umur kakara ye. Ngalaut lauk tebat nyalamperkeun sorangan. Nah nyalamperkeun kumaha ujang. Nyabi nyalamperkeun we lauk teh kudu diteangan tukarin newakan ye. Aneh buku geheran. Kakaraeun teuing. Di jeung abah mah. Lantaran eta teh pagaweana si Jaka Sagara. Kapan kung si kejadian harita. Si Jaka Sagara teh ngadatangkeun kahadean bikin urang lembur. Anya bah. Da kuing katingali eta si Jaka Sagara teh ulin di sisi basisir tingker naon da keur ngeueum. Dititah ku Kieu Sariban. Nya buah-buah pagawean si Jaka Sagara teh kahadean bikin urang. Ya. Begitu na urang teh kudu nganuhunkeun ka si Jaka Sagara ye. Nya bah. Eta budak teh memang budak aneh. Dasar si anak laut. Basa urang lembur keur pating kecewisanya nama. Aya saurang lalaki anu ngadedengekeun we teu tadi teh ngabandungan kana eta obrolan. Panonna mani molotot. Beungeutna mani niak beureum. Jika anu teu panuju lamun para pamayang atau urang lembur teh ngobrolkeun si Jaka Sagara. Anu cenah kejadian luar biasa teh gara-gara si Jaka Sagara. Nu kiwari teh cenah keur ngeueum da eta diditah ku Ki Sariban. Malahan mah cenah teh si Jaka Sagara teh kiwari jadi muridna Ki Sariban. Bah. Sageuna jelema teh bah. Gara-gara si Jaka Sagara edan. Sok pada gara-gara aing. Juga lantaran aing nu geus nareka. Nu geus ngayakeun seba laut. Bah. Teu bisa diantepkeun ye. Amun teu lucuyan kitu. Pangaruh si Sariban tetap kuat. Jeung deui eta budak teh bakal mungkin kuat pangaruhna. Aing moal bisa nanjeur. Moal bisa mengaruhan orang dieu. Para aing jadi boboh lambur. Sing horeng si mana horeng. Eta lalaki teh tajalian ti Kiwarja. Urang lembur ujung genteng salaku kokolot. Anu meh santragan jeung Ki Sariban mah. Ngan bae antara Kiwarja jeung Ki Sariban teh. Tiba heula ge teu weleh patoja ieu. Boh dina pamandegan, boh dina perelmuan, malahan mabat jadi saengan sagarupa. Basa Ki Sariban kapeto jadi bobo lembur. Kiwarja teh atuh mani kuciwa. Laju we manehna teh lunta ninggalkeun lembur. Ngulik rupa-rupa ilmu da eta hayang bisa ngaluhuran Ki Sariban. Nu dipiharep manehna teh bakal bisa ngagantikeun Ki Sariban atawa ngalini Ki Sariban jadi pupuhu di lembur ujung genteng. Basa mulang manehna ge kaget lantaran Ki Sariban teh cenah geus teu daekeun jadi pupuhu lembur. Milih ngasingkeun diri. Ngajauhan karamean. Uguh we pikeun Kiwarja mah jadi kasempetan atuh. Manehna dina ngalebetkeun banera. Ngarah boga pangaruh, ngarah kapilih we kurang lembur. Malahan mah kamari oge geus ngayakeun acara seba laut. Nu dipiharep cenah sangka nu ngalaut teh bebeunangan. Kari-kari ayeuna ngadenge. Lamun eta para pamayang teh atawa sabagian urang lembur teh nyaritakeun lamun sagala kejadian nu ngalaut bebeunangan teh cenah lantaran polahna eta si Jaka Sagara muridna Ki Sariban bogo we pikeun Kiwarja mah mani panas atuh. Ceuri asa direrap. Awakna mani pating sariak getihna ngalir mingkin jabat. Sirahna mani ngagolotrok panonna nebikeun ka bolotot. Kurang ajar cenah eta si Jaka Sagara teh. Eueuh guruna aya muridna. Nu kiwari teh jadi bahan catur urang lembur. Bah. Teu bisa diantepkeun kaya kieu mah. Eta si Jaka Sagara muridna si Sariban teh kudu dikojoran bah. Jeung deui kagok hayang nyawa sakalian jeung guruna. Kapanan sadaya aing teh lunta. Nyupri pangarti nyarawa ngabisa. Hayang mapakan si Sariban, si sombong si kurang ajar. Bah, ungguan sia. Jaka Sagara. Ayeuna mah waktuna beak. Heuleuh.
waktos nasib cenah mitranya. Cagela urang tunda jajara carita si Jaka Sagara si anak laut duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakirana mang. Saweulana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.